Lain ya orang balik naik ngopi mal di warung bisiti. Hayu wae aing mah. Hayu aing ge. Gus jing wae sama. Kecepirit lain sia. Lagi lu mual. Geus apa lain si Agus mah. Madaikeun meuna mah. Mana teh we lain hiji atuh. Mending ulin jeung harinnya Gus. Puk boy sama pan. Itu gituan sia mah. Ngaran baturan mah kudu nomor hiji. Awewe mah nomor sekian, nomor baraboa. Pan urang mun keur susah meureun ka babaturan. Gampang lah awewe mah. Da kampura ieu mah kasadayana kabehannya. Karunya tuh si Sinta unu nganter di mana jauh sih teh? Sama bisa anu ae Agus pik nanya. Alasana haju cari ka warung moal. Atuh arek kan sama hayo kabehan. Teulah bisi magrib manten berkabar we an. Yan dia lah gerak. Nan deui ya teh. Bisnisnya nih Bang mana? Tong bebeja kasih wati bejakeun ka budaknya. Tong bebeja. Aman bukan nama. Garpit setengah. Heudeus sama. Nyokot teh pokona kayak dibayar ku aing. Hayu al kitu we nya. Aing teh heula ye hampura. Hade sia Gus udah dibawa nyimpang ka oyo sia. Gablag sia. Ayo nang kumaha ya? Atuh hayu ka warung pan sarerea mah teu payu meureun.